Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada, semoga selamanya dan sehat walafiat dan serta dilancarkan dalam segala urusan, juga disertai dengan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube, kali ini saya sedang meliput acara pernikahan di kampung ya, Kampung Kabandungan, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Dan rumahnya di sebelah sana tuh ya sahabat ya, tuh di sebelah sana ya. Ini dari sini ke sana itu sawah yang kering ya, dan ini mobil-mobil dari tamu ya, tamu dari Sumedang katanya ya, dari calon pengantin pria ya dari Sumedang. Sepertinya di sana acaranya sudah mulai. Tadi saya tidak sempat untuk meliputnya lebih awal ya, karena saya kesiangan ya sahabat. Marilah kita ke sana aja ya untuk menyaksikan acaranya ya. Dan jalannya melewati jalan galengan ya. Kalau di kampung saya mah ini jalannya galengan tuh ya. Jadi ini jalannya masih tanah, galengan juga ya. Kalau musim kemarau begini bisa motor sampai ke sana, cuman kalau ada gerimis nanti licin ya, karena ini jalannya masih tanah ya, tanah merah tuh ya. Lumayan ya jalan kaki ke sini. Ya, yuk. Tuh sahabat, sepertinya sudah banyak barang-barang dagangan ya yang sudah berdagang di sini ya. Biasa ya kalau di kampung suka banyak orang dagang ya, seperti mainan anak tuh sudah ada ya, cemilan-cemilan ringan ya. Dan sepertinya acaranya sudah mulai sahabat ya. Mari kita simak bersama-sama ya. Let's go. Alhamdulillah. Katilu panginten agamana atos insya Allah agama Islam sami. Ta eta nu dipimaksad teh sanes naon-naon nya. Kedah eta mah hiji akhlakna, kaduana keturunanna, katiluna agamana panginten ta eta nu dipimaksad teh sanes naon-naon. Salajengna Neng Sri Mugni Aulia hidup nemek kuping pi bakaleun caroge hidup bahwa hidup teh bade dimaharan ku mangrupikeun naon emas 10 gram bade ditampi. Alhamdulillah tos deg-degannya sih ditampi jadinya alhamdulillah tos bade ditampi selenaanya. Oge salajengna Neng Sri Mugni parantos nyuhunkeun widi kanu janten Rama atos bade kedahnya sabab hidup ayeuna ti alit dugikeun ka ageng, dugikeun ka dewasa, bahkan ayeuna bade diitikahkeun hidup ka janten tunangan hidup. Ieu marupikeun jasa-jasa nu janten Ibu Rama hidup. Ku ayeuna sakitu tarima abdi nikah ka Sri Mugni Aulia binti Bapak Jaja. Jeda we atuh bilih enggak banyak sakalikeun mah nya. Ngan engke sabada tan tarima, tan teu kenging ka selang heula atanapi teu kenging repeh heula laminya. Kontan tarima, begitu Bapak wangi kontannya, tarima. Tempas langsungnya. Kontan tarima abdi nikah ka Sri Mugni Aulia binti Bapak Jaja. Mas kawinna ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Cobi kontan Sarima abdi nikah si Mugni Aulia kak Mugni itu kontan Sri Aulia weta Sri Aulia kontan
tarima abdi nikah Sri Mugni Aulia Kak Sri Mugni Aulia binti Bampajaja kalayan nganggo perhiasan mas kawin perhiasan mas 10 gram dibayar kontan. Wah insyaallah nya tenang mah aku sasaha nih sih nya tenang konsentrasi oke ka Bapak Wali nya ka Bapak Wali insyaallah maksada di mana saja lillahi ta'ala maka satu acan kana akdu nikah panginten nu janten bakal calon pengantin istri saja nyohonkeun widi kanu janten ramana nya eta bapaknya janten sok neng nyohonkeun widi tetep nu janten rama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi nyuhunkeun doa restu abdi nyuhunkeun doa restu tikahkeun abdi Eta tinu teh tisu atuh. Tisu yen tisu. Itu kain. Cuma di meja. tenang nih siap tarik napas Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi nyuhunkeun doa restu tikahkeun abdi ka tunangan abdi anu namina Aa Memet Rahmat suka abdi ridho abdi ditikah ku anjeuna mas kawin abdi ku perhiasan emas agengna 10 gram dibayar kontan. anak tidak didoakan ditikahkan hidup tunangan hidup anu namina yang Memet Rahmat suka hidup ditikah ku anjeuna mas kawin hidup perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah ikrama Bapak Wali karantos ridho manah ngaduakeun kanu janten buang kalihna bari ditikahkeun kajang Memet Rahmat. Sateu acana urang sadayana kana akdu nikah. Urang sami-sami oge sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun perlindungan. Oge nyuhunkeun pangampunten ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan awasan istighfar tilu wangsulan. Urang jalmi biasa kakenaan ku lepat sinareng alpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku wasilah awasan istighfar tilu wangsulan sing ngajantenkeun panglebur dosa-dosa urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat eta kuncina agama Allah, miftahul Islam sebagai pembuka Islam. Urang alhamdulillah perantos mang puluh tahun nyalika dina agama Islam. Tapi urang sadayana pilih ayah hal tina ucap langkah jeung patekadan anu matak leburkeun ngahancurkeun kana agama urang sadayana. Ku ayeuna sakitu urang sami-sami ngaoskeun dua kalimat syahadat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dikeukeun pageuhkeun dina agama Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang seserangan bakal calon panganten ngiringan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sateacan kana akad nikah disunatkeun kangge khutbah nikah mangga ما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آياته القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستسنى بسنتي ومن سنتي النكاح سنتي فمن رغب من سنتي فليس مني الحديث. Maka jabatan aja di luar si maget pageh di rumah hidup Bapak Wali maksadan dina manah sok sanaos pangitan bade mengikuti kana kata-kata abi tapi tekenging ngamaksadan mengikuti kana kata-kata abi seakan-akan kata-kata Bapak Wali bade ngadahupkeun nu janten beurang kali Bapak sejalillahi ta'ala. Oge bakal calon panganten pabegat konsentrasina ka Bapak Wali tekenging konsentrasi karena kata-kata abi di Bapak Wali begitu kontan tarima tekenging jedah heula tan tarima katanya tos siap siap Bapak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memet rahmat. Bapak nikahkeun hidup.
ka anak bapak teges bapak anu namina Sri Mugni Aulia mas kawina ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Abdi tarima nikah Nazri Kak Neng Sri Mugni Aulia binti Bapak Jaja kalayan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Mehmet Rahmat bapak tinggalkan anjeun ka anak tegas bapak anu namina Sri Mugni Aulia mas kawina ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah Neng Sri Mugni Aulia binti Bapak Jaja kalayan mas kawin angge perhiasan mas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Maka doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Sri Mugni Aulia Neng Sri Mugni Aulia bojo AA bojo AA ieu AA ya bade nyangkakeun mas kawin hidup mas kawin hidup kumangrupikeun kumangrupikeun perhiasan emas perhiasan emas agengna agengna 10 gram. 10 gram Mudah-mudahan ditampina tampin ku hidup hidup aya dina kalapang dadaan aya kata panggadaan kalayan kalayan dianggena ku hidup ranggena ku hidup manfaat manfaat maslahat masalah dunya dunia rawuh akhirat rawuh mangga nyanggakeun nampi AA nampi ieu abdi dibayar mas kawin dibayar mas anu disebat nembe anu disebut nyaeta ku perhiasan emas perhiasan emas agengna ageng 10 gram. 10 Insyaallah insyaallah ditampina ditampin ku abdi ku lapang anu dada lapang sidarang ayeuna karidoan sareng dina ayeuna karya sarta mudah-mudahan sarta mudah-mudahan ieu perhiasan ieu perhiasan dianggena dianggep mas manfaat manfaat maslahat maslahat dunya rawuh akhirat nampi AA. nampi ya Saya lihat ke depan dulu bentar. Ya kan dia sekedap. 1, 2, 3. Tahan lagi masih lihat sini. 1, 2, 3. Neng hadir lagi. Mundur asal itu. Ya kapayuna. 1, 2, 3. Gimana salin ka teteh? Kagak salin ka.